Gì lại nói em ra đây lần của anh. Men, gimana Ita? Siapa sih Ita? Bukan ganggu aing PS. Anu ya. Quanh kapang di congor na quanh beungkeut. Siapa sih? Tuh, tidak ini jari jasa. Mana sih Ita budak anu ajaran aing tadi? Bangsat lu. Sianya ngajaran aing. Siang ngunjak rees nya jailan. Karek beung nak boy. Dia. Sama saya ya. Akan tahu baik. Tuh. Sia ulah kituan deui. Ke rees. Sia aing tadi ke mimpi indah. Sia ngaudangkeun aing. Ini celi aing. Geus di orang babadog ge. Aing lapar sih beneran di. Tah. Harus di tas satu kok gitu. Hah? Diajaran kos gitu. Lo kegituan deh. Oh, Mang. Assalamualaikum. Salam. Enak, Mang. Nagur. Nagur. Diupnya. Dia diuk tak. Inum tak apa, Bang? Cuman tadi emang enak. Orang gede ge. Aing metis, mata gedang. Untuk orang gedetan kertas juga metis. Aing metis urang menta gedang. Oh, yang cinta gedang. Di kok menta meuli atuh bahasana. Bongin main menta. Menta galak dasa di juga ada. Wah, ada tuh ada. Menta mamang. Punten buah gedang teu urang arek menta tah. Masih dulu aing ieu geus ngomong. Itu ngalah tuh itu emang itu tangan we. Sia, aing berulah ke kali itu. Ya nyis nu menta. Anda arakeun deui. Menta atuh dibere jangan dari itu aya eueuh. Cokot ku sia tuh ya aing mah teh nyaho kebona di mana. Tapi pinggir pipir. Sia itu Bisa menta hanya cokotin deui. Pak aing mah teh nyaho beuing salah ngalah ke Moal di mah tak hiji doang tak gedangna. loba gedang nama itu. Atuh loba gedangna tangkal hiji doang. Kira siapa? Make bae ah. Mas itu pangalakeun. Ih, teu jelas asa. Panca mah ngalah gedang mau golok. Oh. Kalau itu gerak di itu lah. Sampai dah gedang tuh as. Di karep lagi, ngabelantung. Tahu kan itu. Ih, tadi lemah, menta, ngalakeun. Duh. Ada gedang ya. Ada letik belah. Cuman belah. Jadi menta deui. Lu kayak sekuari. Ih, ribet ini mah tangkal mantang angin tangkal mantang ini berdiri lah. Tukang kebon yo, nonggeng-nonggeng. Kalebet lah.
Sir, naon maksudna malugan aing? Bocah kan. Ih, malugan kita jadi. Keluar dia. Ayo ani mah lagi Iya. ke baik. Iya. Weh, apa abur sia ka dieu berani mah? Kain. Wih, awas kan kepake karek baheuna kau siap. Ih, aing nyekal awi tapi aing teu golok. Ih, aing boga patron di dieu. Si Asep beungeut kana kosong kudu teh beungeutna. Tuh, barang-barang sarapi amat lah, mending balik lah es. Lulus. Ih, Aisyah naon ngalangan jalan. Gelombang make mata mah. Di mana meureun mang? Di mana gelempang maka suku, tilok make mata, tuh pelok mata. Atuh mata mah kumaha leuleuh mah ke ditajong. Di mana ge kabeh ge maka suku mang, malah aya nu make mata. Atuh mata sia pantesan ada rideng gitu ka beungeut-beungeut pake lempang. Atuh henteu lah, atuh mata jeung leuleuh ka jalan lah. Beunang sang daripada ribut teh balik lah. Balik lah. Turungeun ku aing. Aisyah nanaonan di bae. Jahil jasa orangan. Samet doang, Mang. Lamang lah, damai bae, damai. Damai. Alah, balikelan orang. Ayo. Mang, udang, Mang. Mang. Udang, Mang. Boy, udang, Mang. Saha sih ngeuleun aing? Ih, saha sih sia? Naon? Iya bener ya. Mas Asep bener ya Mas Asep ya. Masih asap? Heeh. Kedang aing, kedang. Masih asap kan ya? Kedang. Bubuk. Heuh, heuh. Emang naon? Orang ingin golok. Menggolok ka aing, masih asap lah. Sana kan Mang Pari. Ini kebon tadi kuan kita kalah gedang. Ayo kabarnya? Naon sih ke kebon yang bergen si Asep? Heeh. Ulah, lah saya deng sia gimana tadi ge? Si Obung main di kadek bae. Hah? Heeh. Ayo kumaha nya? Ada sieun males bae ka ditu. Digal bae sia. Geus lain kira bae ka. Teu bahaya kabacok teh aing. Heeh, geus ditu lah. Siap, bangan siap. Bolon, ngelakuin HS. Jadi budak es bae. Woi, woi. Naon sih sia? Saha deui ieu? Anjir kunaon balik deui. Si anya gedang si kones. Oh, sia orengan. Naon? Gedang tuh cokot tuh. Gimana gedangna? Tidu di poem. Geus diukiran. Adi yuk kebanang tumbah, ayo dong naon sia. Imah aing serahan lah. Buncit. Yo, tadi ayo jelema ka dieu. Saha? Sede. Di mana anu zaman goreng terus hidung teh sekarang? Oh, Naonnya ka dieu? Itu betul sekarang aing ke SD teh. jeung golok. Bolong. Gimana goreng kemana? Geus balik. Cikeneh mah tadi. Tadi ongko juga belum balik. Udah gue sih ge. Bisa kebalikan. Encan cikeneh. Kayaknya coba aing udah kena mau apa? Sinya butuh naon Pak nih? Oh, sekali itu. Mau jadi es mah. Tang di beta. Tuang kebun bolong. Woi, hidung. Peluk ayo. Di mah bener-bener edan ya Asep, asli. Woi, hidung, peluk ayo siap. Kunaon? Ya, peluk ayo. Ampun. Ya. Mang kunaon? Tuh naon? Eta ieu nu tadi mek dagan aing di kebon, budakna. Budak anu kontengan tadi, tarik beneran gue. Ampun, Sep. Ayo es ja. Beungeut tuh lo nyarep ka dieu. Udah kasih ya tekan es nya. Geus segera. Iya, ayo es ja. Jadi lan ku aing. Tut. Aduh. Iya langsung.
Ya. Ayo up. Ya. Ayah tukang kebun ya. Ke dong lawak. Beng, lembang lan. Bilang tak? Si Ede mana tuh muncul-muncul? Kan si Ede udah muncul udah kan aing. Iya, udah jelas ya muncul deh. Woi, udah gitu. Kumaha? Hah? Naon? Kayak bisnis. Naon? Pakai tangger. Tang di mana, Bon? Kebon. Nanti sini nong ke dia. Siang kalah. Salahan kata-kata si Ede aduh. Ayo geus sih, bayawan. Yo. La ilaha illallah. Eta ieu budak nu tadi. Oh, tadi nu hebat aing tak kuing tangan jelema eta ieu. Gawe. Gawe.